Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji sinareng syukur misami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap mudah-mudahan masing dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana nyata kakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sim kuring tiasa petepung lawung patepang wayah nomor hijina sareng murang kali nyaeta saurna ieu Kansa Adelia Rahayu. Saurna alhamdulillah anjeunna parantos sataun yuswana atuh ku kituna mudah-mudahan masing janten murang kalih anu solehah nyaah ka ibu ramana dipanjangkeun yuswana. Oge mudah-mudahan masing tiasa taat ka ibu ramana, oge tiasa ngaji ngabakti ka Allah Subhanahu wa taala, berguna pikeun nusa bangsa oge nagarana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh saurna hoyong dipanghariringkeun heula nya sakedap. Gara-gara mika cinta ka putra urang sadaya, ayeuna geuning ayeuna anjeun tosa tahun yuswana. Muga-muga masing janten murang kalih anu solehah nyaah ka ibu ramana, oge tiasa ngaji ngabakti ka Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara mika cinta ka putra urang sadaya, ayeuna geuning ayeuna tosa tahun yuswana. Muga-muga masing dipanjangkeun yuswana sing janten murang kalih anu solehah nyaah ka ibu ramana, oge tiasa ngaji ngabakti ka Allah Subhanahu wa taala, masing berguna pikeun nusa bangsa oge di nagarana. Amin ya rabbal alamin. Moga Gusti nang tayungan. Atuh dicekapkeun sakieu bae. Hapunten sateu acana sim kuring teu tiasa ieu mamung ngawakilan ibu ramana bae saurna hoyong dipangkawulkeun ku ua. Mudah-mudahan ieu murang kalih teh masih dipanjangkeun yuswana, dipeureurkeun rezekina, dijauhkeun balaina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.